deui Kanjeng Nabi ditinggalikeun deui ku Gusti Allah. Aya hiji wanoja nu geulis ka bina-bina suri leutik mata kirukan ati giginya beureut bagaikan mutiara bibirnya basah bagaikan mangga muda geulis kawanti-wanti endah meuli warna geulis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat pamun tenang adaun seueur biwiri peci jero sapa si gadona geus sapotong pangamul gungkung haris tangga jaler pae mun ditili ketigigir di sawang hati tukang lain ditetep diharap si Rasul ningali aya wanoja nu geulisna ka bina-bina ngan hanjakal tina beuheung kana dampa sampeanana saukur kulit jeung tulang eueuh dagingan. Semua maghrib kuat tilu jajar bagian subuh tiluan ngajajar. Bagi kalau kurang mesti dilakukan kasepuhan kurang mesti dilakukan ka istiqomah urang ngora erang subuh teh aki-aki deui bedeung di Rajab Syaban Ramadan Gusti nyaro omik teh aki-aki para haderek hadayana ngakon waos kantun tilu paur batur masaur lima paur batur mawaos kantun tilu mawaktos jam tilu mawaos kantun tilu mangga kita acan harudang ari geus hudang mah pek rasa larek deui madan subuh aki-aki sedih Allahu Akbar Allahu Akbar. Kamu datang ke terakhir napas geus mulai engap sedangkan bacaan poho sholat poho ujung aja asyalah sholat gitu naon budak orang anak kecil udangkan supaya daya kamas sok berjamaah supaya menang rahmat kadeda Allah 5 waktu awatos 10 deui ngahudangkeun sahur kolot Masya Allah enak mah budak orang ngahudangkeun sahur tapi geus mulai semangat di lemur-lemur budak orang ngahudangkeun sahurnya kadang-kadang ngahudangkeun sahur subuh aduh tadi jam 2 aneh minum mie ulah penting teh ngahudangkeun teh sahur mah hukumna sunnah bari sunnah ge diakhirkan ulah penting teuing jam 1 geus nyomik leuheung lamun genah suarana sahur hajar belah wetan masjid tetangga sebelah sahur masyarakat Kertawi namun sahur hajar belah wetan sahur pot galering aki-aki ulah ngaudagan semua ulah penting itu jam 2 kaluhur lah sedang jam 2 udangkeun heula tinggalkeun heula mikna pake salat sunah heula di masjid salat tahajud heula salat hajat heula jam 2:30 karak cekel mikna bismillahirrahmanirrahim ar-rahman 'allamal qur'an khalaqal insan sampai memang cakuran setengah tilu jamaah waktu jam 2:30 kita acan gugah gue sahur awas ku tadarusan sekian kurang boga hancapan bulan Ramadan insya kudu corowokan teuing kodong-kodong hidron imah maka kudu dodok harunya nu boga orok mah was-was orok was-was kadang-kadang lewat imah jelema kolot teu ngarti teu sopan Wahid sahur budak leutik nyebut Wahid ini bapana hid sahur hid saweteun paus apa Wahid pakai budak tuh maksudnya dalam artian rahmatan lil alamin orang mah kuayana ibadah puasa tapi tidak mengganggu orang lah kalau
lagi waktu yang wajar untuk orang berbangun. Insya Allah jamaah muyakeun Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk orang buka-buka deh hikmana berangkat deh kanjeng Nabi dulu jamaah sadayana tadi teh ya. Tujuan utama Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina. Rek ditingalikeun tanda-tanda keagungan Gusti. Teraskeun ieu teras. Tos sajam langkung sawios sampai subuh siap. Abdi nu teu siap. Masya Allah diantawisna kanjeng Nabi ditingalikeun ku Gusti Allah aya golongan manusia nu ngaurkeun hiji kahadean ngaurkeun hiji benih pepelakan barang diaurkeun eta pepelakan langsung jadi beres jadi langsung dipanen beres dipanen tanpa melak jadi deui dipanen deui jadi deui dipanen jadi saha itu Jibril umat salira Gusti umat kaula nu mana mujahiduna fisabilillah mereka lah umatmu yang mau jihad di jalan Gusti Allah punya warna lamun nyawa dibikeun pikeun melaan agama bikeun nyawa orang dibutuhkeun ku agama lamun nyawa jangan jaga nusa jeung bangsa bikeun agar nyawa orang jangan melaan nusa jeung bangsa ngan Indonesia itu negara yang berdaulat negara yang merdeka bahkan pun dengan yang berbeda agama asalkan memang eta agama diakui ku NKRI tercinta orang punya yang namanya ukhuwah watoniyah dulur tanah air bangsa rek Hindu Buddha Protestan Katolik semua saudara kita dalam berbangsa dan bertanah air jangan pernah mau kita diadu domba betul beda jang dulu orang di Palestina edan-edanan dijajah ku Palestina ku orang-orang Israel ku Zionis Yahudi Israel untuk mempertahankan kesucian Baitul Maqdis Masjidil Aqsa mereka berjuang berjihad mengorbankan nyawa orang macan dibutuhkan nyawa mah atau ustad orang kali itu ya ke Palestina naik naon badil teu bisa bari teu boga nu aya sama di Palestina malah ngeplong Pak hey guys aku di Palestina nih guys bener guys lu buat teng wajah Cilegur aduh guys aing katembak pae jadinya orang mah cukup doakan mereka dukung perjuangan mereka kalau memang ada penggalangan dana silahkan bantu seikhlas orang insya ulah wakapriwun kalau itu jihad mah yeuh urang geus sarua keur perang ngan perang urang lain perang fisik perang teknologi ayeuna teh urang dijajah ku teknologi anak urang daripada ngajar lebih resep main game HP betul teu gara-gara COVID-19 kemarin 2 tahun melanda Indonesia orang-orang sekolah dirumahkan wajib anak punya handphone untuk sekolah daring untuk sekolah online akhirnya maaf sekarang sekolah sudah mulai normal kembali apakah HP dibalikan ku anak tepat diparake HP ku anak baik sekolah baheula mangapakeun mutolaah muka deui naon diajarkeun guru ayeuna mau boro-boro rek sekolah balik sekolah arek ngaji ukur ngaji balik ngaji arek micen beres micen cebok beres micen HP naudzuh ayeuna mah melanda dunia tah dihancurkeun urang perang teknologi ya bagus HP kalau bisa memanfaatkannya al-wasail hukul maqasid alat kumaha ngagunakeunana tapi pan terkadang anak-anak mana atuh betul kan sekolah geus mulai normal deui nu aya budak nuturkeun nu viral dina HP padahal eta viral tengah didik jang budakna budak bae sekolah mewek hareupeun kolotna mama aku dikeluarin dari sekolah nu bener saya ditawarkeun bercanda kan kitu budak ayeuna mah kakolot bener teh budak kolot mah nyaah ka anak neng made mam kamu nanya kamu bertanya-tanya nyabok aing budak begitu nih nah tuh jamaah etapan sarua perang urang ge maka satu benteng terbaik untuk anak-anak kita jangan lupa sekolahkan sih bener ngaji ulah nepi ka eureun insya santrenkeun mun teu masana silakan budak abdi mah uwan teu bisa ti kolot kajeun teu santren ge setiap masyarakat setiap lembur aya pangaos titipkeun ka ajengan ka guru-guru urang di dieu insya udah lulus MI lulus SD hayang mas santren tanya ka guru kang punten pun anak teh hayang cari pengalaman mas santren di mana saena kan ke guru naon sayang kana naon emang kang putrana hebatna teh dan setiap ulama teh sami masing-masing kalau diberi kelebihan anu jago kunahu sorokna wae tapi rada lemah dina tauhidna anu jago tauhidna lemah dina pikirna anu jago pikirna lemah dina ieu ituna moal dibikeun ilmu ka hiji jelema kan pasti anu unggul maka ditanya ku guruna hayang kana naon yang
kana tauhid tuh Tasik Manunjaya, hayang kana naon, hayang kana pikitu di Kuningan, hayang kana naon, hayang kana tahu sorok tuh kali itu ka Banten, hayang kana itu dialurkeun ku guru supaya sadar na nyambung jeung guru teh. Ulah sosokan beda aya Google, searching Google pesantren terbaik Jawa Barat, keluar tulisan Al Zaitun, suka dinya ka Indramayu, balik gelo anak-anak alaihim pas nu edan atuh baturkeun ngadahar sampeu panas diajak ngobrol. Panji Gumilang kalau jam Panji Gumilang keur ngadahar sampeu panas pas urangnya ngadahar sampeu panas mau ngobrol ieu cicingkeun lah ditanya nu kitu mah ceuk keur ngadahar gorengan panas kana diajak ngobrol bener moal ane balana panas anjing panas anjing begitu supaya sanad dan nyambung anak urang titipkeun ka pasan teu masangkeun di lemurna aya pangaosan titipkeun ka ajengan ka kiai insya berjuang ku nyawana nyawa can dibutuhkeun harta atuh masjid dibangun bantosan pasantren dibangun bantosan majelis taklim dibangun bantosan aya panitia rojaban tulungan panitia ngidel jang rajaban acara dipenta udunan imah ditulakan hordeng ditutupan senang teh diasupeun poho aja panitia ada senang mah aya ya di mana parowek kesal panitia nyobaan assalamualaikum wah cari cing di dapur cicing mah nembalan cicing kunaon mamah bisik anyawan cicing assalamualaikum wah teh anakna jelema areueuh eta saha nembalan ieu mah jurig mereh henteu aku jurig abdi malaina naonnya sodaqoh bisa beak duitna mana kosong malu abdi min sodaqoh tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba kalau dipakai sedekah bal yazdad balik bakal nambah insya berangkat dari kanjeng Nabi ditinggalikeun deui ku Gusti Allah aya hiji wanoja nu geulis ka bina-bina suri leutik mata kirut kana ati giginya berdet bagaikan mutiara bibirnya basah bagaikan mangga muda geulis kawanti-wanti endah mali warna geulis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat paman tenang adaun seueur bibir ipis jero sapa si gadona geus sapotong pangamul gungkung hayu setengah jeler pae mun ditili ketigigir di sawang hati tukang lain ditetep diharap si Rasul ningali aya wanoja nu geulisna ka bina-bina ngan hanjakal tina beuheung kana dampa sampeanana saukur kulit jeung tulang eueuh dagingan mun lagu ayeuna mah bibir berem-berem beungeut bodas suku hideung bujur pudung ayeuna lagu ayeuna banyak yang cocok seperti itu guys. Ayo banget wak blowing herang ayo gagaro ngebul awak nih tadi urusan banget artinya masuk ke semua hidung maninan mani hawuk hidung na oke nah auto Jibril saha itu Jibril umat salira Gusti umat kaula nu mana Jibril nu tara salat rajin salatna tara puasa getol saumna can pernah zakat sedekah ge dikawarkeun komo zakat nu wajib Gusti sugan can munggah haji Jibril 5 kali munggah haji na Gusti Haji Muhyiddin mah eleh Haji Muhyiddin mana Jibril tukang bubur naik haji Gusti teh sinetron eta mah eueuh kitabna main nambahan cara kitu Jibril eta awewe salat osok sedekah dikaluarkeun munggah haji dilaksanakeun sugan tara ngaji di Senin ka Minggu ngajina tara pre Gusti atuh kunaon Jibril disiksa ku Allah kunaon atuhku bukan dosa Gusti naon dosana Jibril eta teh gambaran seorang istri nu waktu hirup di alam dunia kedaek maturan salaki lamun keur dahar Gusti aing dia urusan ibu teh ka aing mah yakin bapak mah anu kitu aya ai ibadah mah halus sae punten ibu keur seorang istri yang sudah punya suami sabenerna mah ibadah panggedena lain ku duhana lain ku tahajudna lain ku puasa Senin Kamisna tapi ngabakti kanu jadi sakala salaki ngalaksanakeun ngalayanan kanu jadi hayang salaki eta pahala leuwih gede tibatan salat sunah ibu mana buktosna ibu nyuguhan cai we sagelas ka salaki 1 gelas air kalau salatinya ridho pahala salat jeung salat sunah 200 rakaat